di antara nu kaasupkeun fardu kifayah jawabus salamin ngajawab salam. Tapi nu salamna lobaan urang nyaba ka Imah Ki Zaid 100 bus 100 bus sabesna 50 kali 100 berak bodoh amat sabesna 50 waris 1000 bus lumpat Ki Zaid embung nyuguhan bating atawa kata tamuan sabus 50-an urang sorangan Ki Zaid nyana ngabri otomatis kan nyana uluk salam assalamualaikum kadang tiluan opatan kadang bareng assalamualaikum teh kan Ki Zaid nama sorangan tah eta Ki Zaid nu sorangan eueuh deui jang menta tulung ka sasaha eta Ki Zaid wajib ngajawab salam wajib ayan tah mah sunah ain hampir mendekati wajib lamun lobaan Ki Zaid Zaid ger cicing di imah aya we meureunana 10-an mah keur ngarobrol bae keur ngobrolkeun pilkada Tangerang pilkada sepi tidak ada lawan kos eueuh jelema bae di Kabupaten Tangerang mah eueuh lawan tarolo ta partai atuh lawan habak boloo atuh aing nu isin mah pan ieu kos eueuh jelema di Kabupaten Tangerang apa aing bae kitu naek wah payah ya PDI parah ya lawannya na PDI terus naon deui Gerindra terus naon deui ayo naon deui atuh nyawan sia jeung aing mah tetapi meureun geus kudu kitu hitung-hitungan politik mah janjana ge ngahambur-hambur duit mah tumbungeun jawani sote ngahambur-hambur duit jangan ngajenengkeun diri kos urang we mah hugi ka awewe buah mobil geus 5 dibikeun ku abah nu kolot bangek ngek bae eta orang boga harepan teh ieu Ki Zaid keur ngarariung jol aya tamu saurang dibalik tuh mah tadi mah nu datang nu lobaan kuari mah nu lobaan anu cicing nu datangna saurang assalamualaikum nah ieu pardu kan ngajawab tah ngajawab teh pardu aya anu salam nama sunah ngajawab nama fardu udah tadi fardu ain eta lamun sorangan bae lamun nu lobaan nu sorangan datang nyala uluk salam kan lobaan assalamualaikum ceki Umar teh Ki Zaid kidinya keur caricing 10-an ta eta teh wajib kudu ngajawab hukumna fardu kifayah mun eueuh nu ngajawab saurang-urang acan tinu 10-an doraka kabehan lamun aya teh saurang cukup nu sejen mah teu kudu ngajawab ngan nu ngajawab menang ganjaran nu teu ngajawab teu meunang ganjaran sakitu da geus urang ngariung urang ngariung di hiji imah tahlilan aya meureunana 200-300an mah mun rada sugih lobaan ngariung mah mun susah herese digerokeun ge tetangga digerokeun teu darae ke sia tah heuy ieu teh tiluna udah datang
RT geus pegat uratna RT. Susah emang harapanna berkat doang. Tapi teu kitu sebenarnya mah kumaha nu susahna. Nu susah tapi rajin bermasyarakat, nu susah rajin di ke masjid, nu susah rajin pengajian. Malah mah lobaan nu karunya urang tahlil. Ka jelema susah tapi nya mah rajin jasa. Masya geus ulah yang berkat ulah yang naon. Geus aya urang tahlil we tuh nu susah leuwih hebat sebenarnya. Dibandingkeun nu sugih pelit sia kunaon nyileuk ka dia biasa bae. Ai. Kunaon refleks amat sih. Nah, ieu fardu kifayah. Urang ngariung di imah 50, 100, 200 jol jelema datang. Assalamualaikum. Urang mah kadang-kadang kan ngajawab, "Waalaikumsalam." Kabehan nu masalah. Marina ngajaran teh kabehan, tapi ku saurang ge, "Waalaikum." Salah. Nu sejen teu doraka. Tah eta aturan ngajawab salah. Timbul pertanyaan, kumaha lamun suluk salamna bocah cilik ge. Iya bocah mah cilik ge, mungkonon sirama. Orangna bocah. Ini cilik, bocah cilik ya, budak leutik. Budak leutik sudah di bawah balik. Umur 10, 9 tahun, nyana geus pinter. Lantaran guari mah dipagahan di TK. Guari mah TK teh masyaallah ka manasik haji dipagahkeun ka orok. Muncan waktuna. Mana di agama Islam mah belajar teh mana nu dibutuhkeun. Urang dek kawin, belajar ilmu nikah. Urang dek dagang, belajar ilmu muamalah perdagangan. Urang dek jadi pemerintah, belajar ilmu kepemerintahan. Nah, ayo budak leutik pan angel kene ka Mekah dipagaha. Dibawa ka ditu ka pondok gede ditoap-toapkeun. Disai-sai. Masyaallah. Kumaha cenah teh kiai wallahu a'lam. Bagus apa henteu wallahu a'lam. Bagus baik. Niatna bener apa henteu teh guruna. Lumayan tumpakeun kana beus saurang-saurangna. Eta tah permaksudana kos ka teu malulu. Permaksudana tah eta. Ibat ka kaler ka kidul ge geus ka bararaca. Waduh, kok di DPR bae studi banding podol sero. Studi banding naon? Ya eueuh pibuktieunan na Tangerang studi banding ka Cianjur untuk mengembangbiakan domba Cianjur. Datang ka saiki ya ora ono. Biaya mah pira iku we teh. Mangkonon ge. Nah, kronjo manjing ge. Aduh. Kebel on gara-garana Jawa kos gitu mah kebel-kebel ka Sunda deui. Tah. Ku ari mah uruk salam lah budak. Budak makan budak sepira ge. Budak umur 8, 9, 10 tahun encan taklif. Nah, nyana uruk salam. Assalamualaikum. Ngariung nyana ge saroja yang berkat beureun. Ieu mah pada urang na bae ulah kada yang ku Muhammadiyah ieu mah pada urang na bae. Anu hayang nu henteu atuh henteu ngan nu henteu ka bawa hayang. Assalamualaikum. Salam budak. Waalaikumsalam ceng. Di dieu ceng di dieu kita. Eta ngajawab salam budak fardu kifayah. Fardu kifayah. Ulah sambarangan sanajan budak asal mumayyiz. Mumayyiz teh dahar bisa sorangan mandi sorangan ngisang sorangan. Nah eta ngaranna geus pinter. Timbul deui masalah bagaimana kalau yang salamnya cewek. Nah iya mantep ya. Timbul berbagai permasalahan pernah gitulah pikir. Nah lamun awewe tafsil
lamun awewe na kolot geus teu pikahayangeun tarolah geus eueuh pasiran lah ucayan gitu tah eta mah teu dadaon dijawab teu dadaon ini kos kitu mah tapi lamun budak ngora anu masih kene ngejepret nah ieu mah wayahna mun bangsa bakal timbul fitnaheun ulah dijawab tabat sebab bakal nimbulkeun fitnah tapi lamun teu bakal nimbulkeun fitnah mah masalah dijawab jadi urusan kos kitu mah urusanana kan patali jeung sora awewe teh eta teh dipermasalahkeun antara aurat jeung lain aurat awewe teh sorana bae sorana tah cek sakaul Imam Syafi'i mah aurat tapi cek mazhab Hanafi mah henteu anu mentak urang guari make qoriah eta teh jadi masalah sebenarnya sora teh itu jadi jangan gitu gara ada aurat apalagi urang ngadengekeun sora eta kan jadi doraka komo nu ceramahna awewe didengekeun ku ku lalaki kiai lalaki mah blon tah dicekul mah lalaki anu sok ngadengekeun ceramah awewe mah lalaki blon tah atuh misalnya aya anu ceramah awewe aju lalaki ngadengekeun balikna blon tah sebenarnya sia atuh ngadengekeun awewe kos lalaki awewe baris awewe bae dipermasalahkeun lah ngan tetap akhir ujung-ujung nama tergantung kumaha soran lamun sora awewe eta menari sehingga orang jadi menghayal bu teu budak sorana bagus amat mana teuing meureun belayanana pan aya awewe teh sora geulis tapi sorana arep endi sira wah iki mah saking mauk ge urang teh lamun deuleu awewe geus lo mantep lah urang ditanya eta mah nyana nanya arep di maju bedi weh genderuwo teh naon ieu maksudna teu menarik teh awewe pan awewe mah lembut biasana bade ka mana Mang Fendi kan geunaheun kana hatena neng bade ka mana neng bade ka ditu dijajabkeun atuh kumaha Bang ih culamitan kolot-kolot. Mang Haji mah tidak tahu diri. Akhirnya suara nanti awewe kos gitu. Balain kan atau urang hajuret sakitu geulisna ge ngadenge suara teh ngadenge suara. Harapan geus. Geus harapan geus beungeut teh hayang urang teh hayang geus embung SMS-na ge nu taterina aya soret. Separeuman lah. Nah, ieu ge sarua kan ngadenge suara awewe kemudian nyeunaheun komo lagu mah aya gitu mengarah kana urusan kepribadian cinta dan lain sebagainya urang kan jadi hayalan haram kos suara ieu mah